Ada orang ditakdir musibat ku Allah kurang, ku Allah kata malin ditakdir perih ku Allah kurang, ku Allah li ajli teh tuli orang boga perih hati inkisar kulub teh pecah atina ari pecah teh lamun barang maruksak nalika orang boga hati ruksak nalika orang boga hati perih boga hati rajet tidinya anjeun sok bisa manggih kami Allah nya panggih artina panggih teh kieu sadar anjeun aya Allah teh maka kudu atoh lamun diruksakeun ku Allah teh boga hate terluka beuri eta teh rek dipanggihkeun jeung saha jeung Allah kuntu sam'ah wa kuntu basarah wa kuntu yadah wa kuntu rijlah di mana jalma geus jipika cintaku kami ngajaga pangdengena ngajaga paningalina ngajaga leungeun jeung sukuna berarti nu dijaga teh anu dipika cintaku ku Allah mending mana diurus jeung dipijeun